A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama teh lamun ulama NU ulama kampung disebutna, lamun ulama Muhammadiyah ulama kota. Nah, wari ulama kampung masuk kota. Ya sarua jeung abri masuk desa. Ieu ge sarua ulama kampung masuk kota, diajaklah meeting ku Gus Dur ke hotel. Kebeneran ke Arab. Begitu Gus musyawarah kan masuk hotel masing-masing. Di dinyana aya merek di lawang mamnu'ud dukhul. Sakanya ho kiai kampung mah dukhul teh kapan jima jeung pamajikan. Nyana maca di luhur lawang mamnu'ud dukhul. Nyana kieu keom. Ya urang dek dukhul jeung saha cenah. Para rakyat jasa ulama kampung. Mantap urang mah NU mah, ulama NU. Ieu kagocek bae tah, kagocek sebab orang kampung nya mah. Kagocek kurang-kurang nama. Ngan sakali dah pinter jasa ulama NU mah. Bicara di wali ulama NU. Anu bahsul masail hebat yang nosran ke pemerintah ulama NU. Ngan dina nalika ka kampungana kampungan jasa. Henteu nya mamnu duhul aca. Tuh sekian dilarang berduhul di sini atuh urang mau pamajikan kan henteu sebenarnya. Padahal mah dilarang masuk. Eta. NU teh blona kos kitu doang. Gus Dur bisa ada Gus Dur ya. Nah kabula kabale NU mah seperti kos gitu. Mayak ulama NU teh henteu arasup ka kamar. Aya 10-anana nyana di jarambahna teh gitu ngaredeng bae tah Gus Dur gadinya. Kenapa ini pada tidur di sini? Tawadu Gus. Tawadu apa? Udahlah kami mah tidur di sini juga ya pakai permadani ini kan di Mekah bangun rapi. Enggak, bukan begitu. Ini kan udah disediain cek Gus Dur teh kamar-kamarnya. Enggak Gus lah. Barang diteliti orang itu bisa muka lawang. Hotel akan pakai kartu. Sakanya ulama NU mah pan kunci. Atuh teh nyaonya nama orang kampung diajak ke kota teh kos gitu. Atuh lain ulama NU bae jadi dia aya. Atuh ai kampung mah puajeun kuku mah ge hese bae. Hese eta kampung teh. Aduh bareng Gus Dur dibukakeun mah tek ai kabeh. Aju arasup ya. Arasup ke kamar tah. Ya udah selamat tidur cek Gus Dur teh. Iya. Waduh ngemalu-maluin aja sih. Aya beta Gus Dur mah dongeng. Ya Allah. Barang subuh inget deh Gus Dur. Cek jana bari sakaluar mah moal ya. Aduh, aing aya karempan cek jana ieu. Kaluar da bisa teu makani kan kartuna di jero. Jadi ketrok-ketrok kumaha ieu. Ya Allah, bener bae cek Gus Dur. Bener bae eueuh nu berjamaah subuh. Dia keterokan. Tuh, orang ada tejahun carana. Sehebat apapun alat, kalau tidak pandai menggunakannya akan bunuh diri. Peso belati mati jangan bisa pakai mencit kebo. Sehebat apapun alat tidak bisa menggunakannya celaka. Sehebat-hebatnya kampak, tapi ulah pakai ngerudan kumis. Salah tuh terkieu bahasa sakit eta kenaon ieu kumis sagala eta lamun kumis make kampak lain kumis anu beunang huntu ge coplok salah gagunakeun tuh ieu kan urang boga posisi-posisi kiai mah ngagunakeun ilmu na jang ngaji lain jang pilpres. Ngadoa kiai mah jang keamanan bangsa jeung negara.
Nah salah ngagunakeun eta teh sabenerna mah meureunanan eta teh anu jadi tim sukses eta teh berarti lah itu wanian nyawa kampaknya orang gaji eta pakai kadir ya ada aing ngadoakeun lo masalah datang nyana aja minta dedakeun lo masalah ngan aya haju naik panggung segala rupa mah lain parantina kan orang mengaji bilagah teh kan bos itu ngaji bilagah dina ilmu ma'ani teh wah atuh aya muqtadal hal ngaji teh akur teh jeung muqtadal halna aya muqtadal aya hal nah lamun akur jeung muqtadal halna bilagah nak bir mubtada ku isim marifat naon rahasiana nak bir mubtada ku isim nakiro naon rahasiana aya rahasiana bilagah rahasiana keluar tina bilagah ieu mambun seakan-akan ieu mutiara dikongkorongkeun ka babi ka hinzir lamun takur jeung mubtada halna ya Allah entak cek guru kula jangan iman di Garut ngaji Johar Maknun ngaji Hukudul Juman gampang dibaca diterapkeun di kitab tetapi nu hese nerapkeun ieu di kahirupan sapopoe make bilagah supaya akur jeung muqtadal halna aki-aki anu geus ompong anu geus teu bisa nyebut walad dolin atuh ulah hayang jadi imam bae ingin mengdobi alaihim wala cak bamu meureun sakali dong coba kes kedua kali kalau ingin mengdobi alaihim wala je pari mah kitu deh ngadang dedele oh huntu eueuh atuh geus mundur neangan anu wala dolin nah eta lah udah kok mawas diri urang aing geus teu bisa ya nyimaman mundur ieu lain satungtung aing hirup keneh awas coba-coba sia nincek mimbar diteluh sia ku aing aduh Gusti Allah wa huwa alladzi khalaqas samawati wallahu a'lam